Mbah hikayat raja nu ngabangun kota. Dina zaman baheula aya hiji raja anu ngabangun kota anu bener di hade-hade. Dina sagala-gala kota indah matak sono anu nenjona. Waas pemandanganna oge. Geus anggeus eta ngabangun kota, terus ngondang para tamu buat mamerkeun kota baru anu dianggap kumanehanana teh kota anu paling model serta indah. Dina waktu anu geus ditangtukeun para tamu daratang ningalian eta kota. Di lawang kota diayakeun para petugas anu tukang nanyakeun ka para tamu anu kaluar ti eta kota. Naon kakurangannana anu kapanggih dina ieu kota. Tapi para tamu teu aya nu manggih kakurangannana, kajabi kabeh oge nyumagakeun.